Idit bade Kakang Semar tenang. Idit tenang. Ayo Idit udah. Anak-anakan Kakang Semar ku bararaung untung teu teu BCG. Hop. Di mana we ngeureunkeun teh? Panaya tutupna ngeureunkeun teh. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Ah, macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap Iya. manusia purba, Babe. Iya, Dano. Setengah manusia, setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar. Betul? Dumeh Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong Kiamat naon, batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya pakai Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak pun anak doraka. Ti kolot, Naon? Bapak. Bapak mah eueuh nu doraka ti anak pun anak, loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Allah adi lagu jalan Awani lagu jalan. Yang akhirnya ke pemirsa dipirik para wiaga kusangga ngawira mana acan esturaos kakupingna saluyujeng pribadina saluyujeng pribadina acan kene piaga anu nyarengan acan kene sadaya ngiring lagu nyangakeun kawilujeng kasadaya kamdang Beres. Naon kalurat beres. kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apa cek si Jebrag oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta IQ panayagan 50 ka handap. Dari ini kan Tah kitu tah bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok. mun tita tadi atuh manehna atuh tepat. Salah manehna kumaha pada aing anu mingpin. Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan. Jaipong
Nah handelen aya nu elok Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make nu gelo non teh. Jadi mau diteras ke teh. Atau saya sakitu. Atuh hatur nuhun sakitu ge. Langsung. Aduh ampun panayagan. Cek sejabrah ge sakitu. Nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Karena teh semplak semplak malih. Nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain teh euy hirup. Babaturan ke di bibirang. Heeh, ku babaturan di wiwirang. Dunia nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur. Da eueuh ka. positif kali negatif Iya. Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh, tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah, ampun. Ai lu masaona. Hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang euy. Kang bejana. Kebo Ijo. Ari Kebo Ijo teh tadina teh kepala daerah Nya. di dieu tah. Di Princeton. Di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti negara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajedogna teh di negara Trajutisna diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatisnya. Hayang ieu negara di jero negara. Ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentarana teh tina ganja we. Tina heroin. Penghasilan teh barang-barang terlarang Bari daerah eta teh daerah agamis teh. daerah agamis. Rajutisna Pada ulah kitu atunya euy. nginuk ke negara kesatuan atuh. Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si lain. Naon ka? Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara ti negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh. Oh kumus dipake. Babari kaserangna bangsa urang. Ya benar. Pepeurieun belah wetan geus beunang. Nya. Kitu ceuk aing oge. Peke pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Saya atuh. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Asarua jeung abdi. Loh, Naon akan? ya. Agan. Naon? Aya serangan deui agan. Cilaka batur serangan. Cilaka betul. Cilaka. nu awan perlu disingkat ngupat sing ngupat kabar kalakuan nu teu jujur sampe ngupat mitutur petriksa badan sapu Sapanjang jalan soreang Wawale di aspalan Sapanjang acan kasih orang bapak Wawale di akalan Sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup
mending mikiran maneh mikiran maneh halus paling tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang kilang barani ngaraga tapi ngareka raga aya anu ngayuga lalinya kaya kumaha damang balaga lah balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis kitu ai kana ku gagegean teh sia mah kosa di tempat siapa kababaturan hayang ngegel nah jeung babaturan teh mah totong hayang silih gegel pemajikan diantap sementara digegel langsung jeung saya teu hayang pasea jeung Kang Tardi cia kulo ieu mung teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang mung hayang sote pasea aing jeung Kang Apud Kang Apud anjing dengekeun aduh ngan mung sieun dipanglawankeun kosin mun itu seuri goblok aya rempo we eta mah wing oge sami mung gelut jeung saha wing mung gelut jeung jelema jeung naon deui atuh mung gelut jeung orang utan mung deui jeung naon mung gelut jeung gajah hayang jeung naon atuh mung gelut jeung sasatoan hayang langsung ge sare di imah terawe anjing wah lain ke batur mah bisa ciri nanti ku terawe teu nyari aduh aya lu boleh aya Hei uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna kudu loba ngakan uyah atawa telum di laut 3 minggu atuh pae heuh nyari teh nyari ampun nyari kene kojor modar teh nyari jangan gimana rag-rag pilarian atuh kanya ka Sukabumi alah pulang marere atuh darurat leret ai lempang munino jos kana pipi eta rada getih iya pipi abdi kata jos ubaran le tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi
itu bebarengan wajang si Surai agan kaula eta salamet dawala samoho-nohona meni melang abdi duh Ariwang haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah lain tuh eueuh insap-insapnya eta Sutijah jalan mana deh somong teh jelema kitu teh padahal hadulur teh kayaknya teh oh dulu jalan mana ke panas teh ngirewas menawi teh aya agan duh beda muri Saddam Hussein ari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna wah kabula kabale sakabula sakabale masih ana siap mati teh bisa dianggap pangeset terbang bisa sekalian eta tarompet bisa multifungsi ngacapi nyaron caron nah eta teh panah ongko gonewa dipakai mentang bisa bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa tiasa ku abdi wah ku abdi tiasa hibur aku akan asa nyarios acara mangga gan acara ngebetan opak agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun surupkeun teu percaya teh abdi teu tinggalikeun nya ya burukan teh deui geuning sadanu ngara gaji arpusna teh teh CF palai lagu naon agan naon palai lagu naon apaan ieu teh rek perang lah kene anta perang maladan urang ngalagu heula we nama menurut lagu naon sing sok mental lagu genul asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi panginten ta eta tah kitu menak teh apal kana lagu menak teh apal kana seni da moal nyaa ka cenah ge moal mata kaya duit keur seni teh dihakane geuning apalin teh lain teh apal teh gerak wa gandangukeun sok Tesangka gening tesangka kemanire Nusatia nah geuning silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong ngahina aing gan abdi teh asa narompet cing sok yo cing tarompet deui surupkeun heula surupkeun palai lagu naon agan cing buah kawung buah bani pulang bener alus nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh jelakakeun deh kabeh jelema teh nah saya teh mika kos nu gelo we ka aing teh
Aing jeung lempang dornanya. Tiga kan? Aduh. Anger. Alah. Cicing. Aya Eka dulu. Pemandruna paman. Sobik ka di kapayun lingina pulang rasa bagian usareh pebadana paman. Aduh. Jok seseka kering. Kawala. Naon? Hiling. Montong ngahalangan akang syariai. Montong si lumputan siya goreng patut. Ora sapira. Udang denawa. Ora sapiring. Ayaku hebat teh makan aing euy. Oh, beres kan. Alah kalau bukan akang cilaka. Oh, betul. Pasti melenceng sama yang bukan. Walah. Manawi teh aya agan. Hebatnya kan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh, tapi tingali heula panahna nu saha, tingali heula panahna itu iya Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus segit dudungan nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun ku nu agan ka jero sok bede pilih teu percanten mah ka abdi nah hate teh ka abdi aduh nyangsa apet nah kakara datang nu dekening euy hor jadi heula dewe ka dieuna pak simpang bener agan puntennya aduh nah atuh geuning kakara datang nu mawi pacet bener rupina mah kena bukan-bukan ngerakeun sia goblok ih beda deui sia push sok eta bandring gua yang tinggalikeun jika kadu kan keunan kitu dah nanaonan Aisyah healing aduh nepi ka kitu eta Piling bisikona gitu kan. haling bilih keuna geus keuna nuhun jang sawangsulna bos kawan ka kolot teh ampun mun urang malere ke Bandung teh Kade. awas Hati.
boga bongohan kai saya digebuk geus ngampul. Oh iya dukuna urang. Wah eta paranormal eta. Iya paranormalna. Lain paranormal, kuring menuntut normal. Alih. Aduh, ai bereupan tina kelek. Ya, ai kelek dunungan. Meuni nyalangseng seun. Beda jeung koleksiana. Beda jeung kelek si anak. Abdi mah Tapi koleksi ta. turunan ti mitoha wawak teh. Iya, ai saya nama atuh Gusti Prabu naon? Ai saya nama da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatotkaca teh. Saya nama sering hapunten kumaha carana. Wah, Secara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papaseaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua atau dipikanya ah teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing. Dumeh raja. Bida-bida. Dengar kasinggung dewek, kasinggung dewek euy. Serawos. Hebat tajonganana. Wah, lain beja Kang. Nya, bejana mah gugur teh si guyur. Eta teh. Kan si guyur mah najongna jeung pamajikan. Eta kabur wae. Ganti dua peti ganti. Aduh. Wah. Pulan. Cing tulungan wa. Percaya ka wa. Lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatotkaca wa, leungit kepercayaan putra antar Jawa. Wa, sageurkeun wa omat wa. Omat. Ing wa atuh nya wa. Kepret siapa ing? Tuh yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah wa ing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatotkaca leungit kepercayaan putra Jakatawang wa so kanya wa tulungan we wa cing persanten percaya ka wa lain senjata dunia dulu jang yuk lain senjata dunia anu dipake tuh udah kolot mau waspada wae muat tika dipaten dunia kene tambah syakuyuk urang luhur Jangan nyuk itu kana bintang Kang. urang luhur tun entong kasa kesek dina kayayas tun entong ngalelewe sia si alo ngadalang gitu ta Kumaha Allah dalah uluh geuning ti sawarga itu semah aturan dawuh lan semah katuran dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu rek dikucurkeun hidup Gatotkaca waras teu makaning jati teu makaning waras saluya lilir yang berbangun tah lilir yang berbangun kayak ngimpen sare ngalinuran yang ngalinu
ke jelok nanya hirup Aya we, aya. eta jejewirna cu Uluh agan aduh gening aya eyang ti sawarga heueuh kasep Go. oh dan ku abdi tahu ku abdi sini di landongan kumaha karaosna cek udah lulus eyang lulus Tang tos bulan. nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian bisa dikepret ke kuai sok sakalian Ulah kagok. hayo duh tewantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan daru sinungu nuhun wa sawang suna iya diuk kasep kulit waru angan tahu si dugul ya budak dugul kulit teke lain si Aples kita halo di sini Aples apa di situ aduh Aples apa tahu lawan deui Sutija kasep di malam ta eta simpen heula wiatkeun ka Semar tarumpah selama ieu pake gua ngawiat gua tah sok buru-buru ta ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija di malam lawan amit wa doana wa wilujeng lalajoan aja pade Sekali. ini jang saya Aisyah teh resep ngadukeun jelema hah Jadi dalam karusuhan itu. ay sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si laing ya di dunia teh lirik di dunya mah si laing teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana Sire alingan. Sire geuing. rumaos buru-buru cagerkeun kresna moal sarua ka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kresna adalah ayo idit bangga idit bade hayo idit Gatot Kaca idit bade Kakang Semar tenang idit tenang ayo idit udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG moal aya nu ningalieun ka ama kasep saha bae oge oh daing teh mata peda Ujub daya. sok Gatot Kaca Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengieun sorama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu Jajar we teh kolot lu. cih kan ieu sahaya ditukangeun maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukangnya Disangka penampakan di tukang mah ta eta. nepi kaki Lebih ka sararomong mah. sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si laing sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tinggali saha di tukang cing tong heureuy tong heureuy atuh
waras tuh bakal jati-jati tuh bakal waras kalau ya cager mantap Benar tanggung jawabnya. hei Cakra mulang deui ka asal Asep aduh iya kumaha ayeuna kumaha pipikiran aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak nepak dadaken saja jadi linglung kaula tuh keur pasea keneh buru-buru cokot eta tarumpah lingga aduh anak ing Gatot Kaca bawa mana witi sanes gua punten we gua putra geus teu naon hidup gua mau pilih kasih yakin hidup mah teu salah Saat teh digusur teh batu ribut ieu mah hees atuh Ari tunuh alah hudang sia sadaya-daya kaula nu nanaonan teh nepi ka kitu ngerakeun sia kadeke eta lilinggakeun sana sadaya-daya kadeke dek kumaha rumah se sidik si anu salah der si kebo ijo diampihan ngaracun kolot sia rumah se ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing rumaos sama hapunten eyang tah Gatot Kaca hampura akang aduh Kang sami-sami geus kieu sedih we mah khawatir aya geus kitu maka. hampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang sami-sami anguran mangga urang sasarengane ngamumule negara sewang-sewangan imalan hapunten sakali deui ama geus bebas hate warantos tah kahayang teh kitu ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran paeh silih rasanan salah silih benerkeun poekeun salisangan imalan ya Akang aya geus saling hampura mah beres segala rupa ge bebas Kang. alah hapunten tidak saguru pihak kalepatan ageng sebentar alitnya Mohon. ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang ti detik Silubaran Sari tutup